hadir dina sela-sela kegiatan Anjen babarengan jeung simkuring Ameliska anu baris nyadiakeun warta panganyarna jeung BAP 5 Februari 2024. Panongton ayeuna berita salajengna oge nyaeta kajadian Satria Mahathir anu viral di TikTok nyaeta Anjeunna nyerang putra pejabat dina malam tahun baru. Selebriti TikTok di Jakarta, Satria Mahathir alias Cogil ditahan ku Satuan Reserse Kriminal Polres Barelang lantaran terlibat tawuran di warnet wewengkon Tiban, Kota Bandung. Kanyahoan yen korban teh anak anggota dewan berinisial RAT. Anjeunna digebukan ku Satria Mahathir dina tawuran dina malam tahun anyar. Perkelahian dimimitian nalika palaku jadi bintang tamu di warnet dina malam tahun anyar di Bandung. Tapi Satria Mahathir keluar ti panjara lantaran geus rukun jeung korban. Abdi teraskeun ku Anya di tempat. Mangga Anya. Abdi lah banyak kaila ngelaporkan di tempat. Abdi lah banyak kaila salaku reporter di BAP News sareng asaha TV kada naras jadi teh nu masakeun nu geuleuhnya. mohon abdi teh nu masakeun. Kumaha kajadianana bisa nyaritakeun teh secara rinci. Janten tadi teh abdi keur calik di ditu di bibir. Terus teh aya teteh nu ngageroan. Naon cek abdi teh. Beda tangan. Anu gelut ternyata. Terus abdi lerai. Pas abdi lerai teh palakuna kabur. Abdi kejar oge, ngan teu kakejar gitu. Awal jeung korbanna. Mun sama korban teh budak apa teh di korban nama pakai baju hidung dan celana panjang. Mun korban mun palaku pakai baju berem jeung celana pondok. Oh gitu. Sateuneuhan nya. Ya sami-sami. Sampurasun teh Rampes. Abdi lah banyak kaila salaku reporter di BAP News sareng teh tapi sareng Rahel bade naros teh jadi kumaha kajadianana tadi teh. Abdi teh uwi ti warung. Abdi teh ningali aya dua barudak lalaki ageng barudak SMA nya dulu di tengah lapang. Abdi teh ngagoroan anu di gigir lapang supados palarai budak eta. Sateacana teteh pernah ningali teh palakuna. Abdi saacan pernah ningali si meureunan mah palakuna teh sanes keluarga di dieu. Oh, sanes keluarga di dieu. Oh, haturnuhun ya teh. Pisan hadir dina sela-sela kegiatan Anjeun babarengan jeung simkuring Aluca Sigalova anu baris nyadiakeun pangayaran jeung up to date 5 Februari 2024. Panonton, ayeuna razia knalpot lumangsung di Kota Bandung kalawan tujuan pikeun ngabasmi knalpot berat di jalan utama Bandung.
Pemirsa, terjadi razia knalpot dikarenakan loba keluhan ti masyarakat sekitar. Razia knalpot eta terjadi di daerah Batununggang jeung sekitarna. Loba jalma nu terlibat razia knalpot eta ti anak-anak SMA nepi ka bapak-bapak. Razia eta dilaksanakan ti 1 Februari nepi ka 7 Februari. Cara polisi ngarazia nyaeta ngaberhentikeun motor nu garandeng jeung neangan motor nu knalpotna ngegerung. Rata-rata pelaku pelanggaran pedah ngerasa make motor gerung teh ngerasa keren jeung zaman now. SIM kuring sambungkan ke keadaan di tempat kejadian. Standarin dulu motornya. Kamu pakai knalpot bro. Halo pamirsa, nama Abi Neng Lucy, ayeuna aya di Batununggang. Ayeuna Abi rek ngawawancara beberapa polisi di dieu, salah satuna Pak Banu nu ngarazia motor gerung. Jadi kumaha poe ieu raziana Pak Banu? Janten poe ieu teh raziana rada loba nu beunang gitu. Salah sahijina ieu motor ieu. Motor ieu teh geus teu make plat, make knalpot brong. Janten budakna can boga SIM. Nah, ayeuna rek nempo ya. Spek motor gerung teh kumaha sih? Ieu salahna kieu. Amun katimu jeung motor sarana kitu geus pasti beunang. Nah, Gitu. jadi ayeuna rek wawancara jalma nu kena ye. Kumaha sih perasaana kena ye. Nah, sih make motor gerung ayeuna rek ditanya. Janten kieu jang. Amun make knalpot brong jang keren hungkul mah atuh. Ngan manaskeun tatangga hungkul. Jeung masyarakat nu ngadenge knalpot kamu senang nggak sama suaranya? Mun Abi mah senang sih Pak. Masyarakat kumaha? Apa Pak? Kieu we nya. Kamu mun ngadenge knalpot kamu sendiri senang, Senang Pak. tapi masyarakat misal udah tidur kamu kencang-kencang malam-malam senang nggak? Enten kieu lamun make knalpot brong jang gagayaan hungkul mah karnaon? Kema digentosnya knalpotna. Ieu motorna kok Abi bawa heula ka Polres. Kieu dibawa plat nomor sareng knalpot standarna. Nya. Jadi di dia Pak Banu bade ngasita motor Aarif di dia. Pak ulah Pak tuh Pak. Pak ulah Pak. Jalannya. Ayo kumaha Neng? Janten sakitu wae liputan dinten ieu di Batunungging, balik deui ka studio. Hatur nuhun Kiera. Pamisa sakitu wae warta anu bisa disampaikan. Wilujeng tepang deui dina wartos kapayun. Sim kuring Amroca Sigilova pamit undur diri. Hatur nuhun.